Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana kitab Durratun Nasihin halaman 118 masih ngajelaskeun fadilah insan, fadilahna manusia. Halaman 118, majalisun la nija'an, teu aya perebutan, teu aya pertentangan, eta tetep fi annal anbiya dina sanyana para nabi alaihi salatu wasalam afdalu eta leuwih afdal minal malaikati tina ti malaikat asupliyati nu bangsa hanap. Innama pastina aya perebutan teh fil malaikatil uluyati dina malaikat nu bangsa luhur asamawiyati nu bangsa melangit. Hadirin jamaah sadayana, dina ieu keterangan bahwa aya pertarosan naha nabi jeung malaikat dibandingkeun mulia saha. Urang sadaya mah tos yakin bahwa makhluk Allah pangmulia-mulia na teh junjunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyaeta junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu geus jelas teu aya perebutan mengenai afdal mana malaikat sareng Kanjeng Nabi. Pasti unggul keneh, afdal keneh Kanjeng Nabi, terutama malaikat asupriyah. Ngan aya kaul anu berebutan, beda pendapat mengenai masalah nabi salian Kanjeng Rasul. Nabi jeung malaikat nu bangsa uluwiyah, malaikat nu bangsa di luhur, nu bangsa luhur tegasna malaikat-malaikat nu aya di langit. Saha ye nu leuwih utama, leuwih afdal? Faqala aksaru sahabah, nyarioskeun seseueurna para sahabat, saur para sahabat mah al anbiya wa alaihi salatu wasalam afdalu, bahwa malaikat sareng para nabi leuwih afdal dibandingkeun sareng para malaikat. Wa alaihi as-sa'iyatu wa ahlul milali, jeung deui kana eta kaum as-sa'iyah, kaum Syiah jeung ahli milal itu tetap nyarioskeun bahwa pangutamana sami sareng kaul ahlus sunnah wal jamaah bahwa nabi leuwih mulia dibandingkeun sareng malaikat. Kumaha cek pendapat Mu'tazilah? Ari pendapat Mu'tazilah mah nyarioskeun wa qaulal Mu'tazilah al malaikatu afdalu. Cek kaul Mu'tazilah mah itu Mu'tazilah majarkeun, cek kaul Mu'tazilah mah malaikat leuwih afdal tinimbang nabi. Termasuk kumaha pendapat fulasifah atau filsafat oge berpendapat bahwa malaikat majarkeun teh leuwih afdal tinimbang nabi. Ari ahlus sunnah mah nyaeta berpendapat bahwa nabi leuwih afdal tinimbang para malaikat. Wahtaja ashabuna biwujuhin, tah ashab urang sadaya nyanak dalil kana bahwa nabi teh leuwih mulia tinimbang malaikat. Aya sababaraha jalan dalilna, di antawisna dalil kahiji al awalu qauluhu ta'ala wa idza qulna lil malaikati usjudu li adam. Dalil kahiji pangna para nabi leuwih mulia tinimbang malaikat karena ninggal kana dauh Quran, dauh Allah, wa id qulna jeung dina wa idza qulna jeung di mana-mana ngadauh kami saur Allah lil malaikat, ngadauh marentah ka para malaikat saur Allah usjudu kudu sarujud aranjeun kabeh li Adam kana Nabi Adam. Berarti eta teh nandakeun bahwa Nabi Adam, para nabi leuwih mulia tinimbang malaikat, sehingga malaikat biwarang sujud ngahormat ka Nabi Adam. Fa umiru bisujudi li Adam wa amrul adna bisujudil afdal wa asabik ilal fahmi. Berarti ieu para malaikat teh ku Allah dipiwarang sujud ka saha? Ka Nabi Adam.
sedangkan ari merintah anu rendah kana sujud eta teh leuwih afdol. Jadi nitah nanu sahanapeun pasti anu nitah tinu saluhureun kanu asahanapeun. Wa asabik ilal pahmi berarti anu asum kana paham teh berarti luhur mana martabatna malaikat jeung Nabi Adam, berarti luhur martabat Nabi Adam, sehingga anu kudu ngahormat anu kudu sujud teh malah ikat lain Nabi Adam. Hiji tah dalil kahiji. Dalil kadua, pangna para nabi leuwih mulia dibandingkeun sareng malaikat. Dalil kadua wasani qauluhu ta'ala nyaeta dauhan Allah Ta'ala dina Al-Qur'an wa 'allama adamal asma'a kullaha. Wa 'allama sareng maparinan terang Gusti Allah Adama ka Nabi Adam al asma'a kana pirang-pirang ngaran kullaha tegasna sakabehna asma. Jadi nu paparinan terang nami ngaran segala sesuatu teh nyaeta sanes malaikat tapi Nabi Adam. Wa Allah nu dipaparinan terang teh Nabi Adam. Sampai dauhan Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eta ayat teh nandakeun bahwa Allah ngamuliakeun Nabi Adam. Maha suci Allah, teu aya la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa innahu yadulu ala ana Adam allamal asma kullaha, bahwa eta ayat Quran teh nafsiranana bahwa jelas nuduhkeun saenyana Nabi Adam terang kana sakabeh ngaran naon bae oge itu Nabi Adam. Sedangkan malaikat walam ya'lamuha, malaikat mah teu tarangeun kana ngaran-ngaranna. Jadi dina eta tafsir dijelaskeun contoh misalna diasongkeun sora sora naon eta tanya karena ka para malaikat apal malaikat mah ai Nabi Adam mah da langsung dipaparinan terang ku Gusti Allah. Berarti nandakeun nuduhkeun eta ayat teh Nabi Adam leuwih mulia, Nabi Adam leuwih afdol dibandingkeun sareng malaikat. Sedengkeun wal alimu afdolu min ghairihi, ari anu nyaho anu terang leuwih afdol tinimang anu henteu terang. Nabi Adam mah terang kana ngaran-ngaran kabeh perkara, ari malaikat mah henteu terang. Oge dina ayat Quran ayat sanes Allah ngadaukeun wa qala Allah Ta'ala hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah bakal sarua antara jalma-jalma anu nyaho nu terang jeung jalma-jalma nu teu terang. Bakal sarua moal jelas moal jalma nu berilmu jeung jalma anu teu berilmu, nya kitu deui antara anu terang jeung anu teu terang. Nabi Adam mah terang kana ngaran segala sesuatu, ari Nabi Adam malaikat mah teu terangeun, berarti jelas ku bedana. Berarti ari nu berilmu anu terang berilmu leuwih afdol tinimbang anu teu berilmu. Alasan katilu, pangna para nabi leuwih afdol tinimbang malaikat. Wasalisu annalil bashar awa anil ibadati min syahwatihi wa ghadabihi wa hajatihi asaghilati li auqatihi walaysa lil malaikat minha syai'un. Alasan katilu, pangna para nabi leuwih mulia dibandingkeun sareng malaikat, margi ari nabi teh jalmi, sedengkeun ari jalmi bashar itu teh seurintanganana tina ibadah. Jadi rek ibadah teh seurintangan ti antarana rintangan-rintangan tina ibadah teh bashar mah manusia mah jalmi mah aya syahwat teh, aya syahwat, aya kahayang anu wa ghadabihi, aya amek teh di saha di jalmi mah, aya pangabutuh teh, aya kasibukan teh, aya kasibukan dina pirang-pirang waktu. Beda deui jeung malaikat. Malaikat mah misalna seandaina malaikat ku Allah piwarang sujud ti mimiti didamel teu cengkat-cengkat.
Matak aya malaikat anu didamel ku Allah teh piwarang ti mimiti didamel sujud we ti mimiti damel dugi ka poe kiamah teu cengkat-cengkat gitu. Terus aya nu piwarang ruku terus nu ngadeg-ngadeg terus teu cengkat-cengkat. Naon margina? Margi malaikat mah wajar bisa kitu ge karena teu dibere syahwat malaikat mah gitunya. Karena teu dibere nafsu malaikat mah, sedangkan manusia punten manusia mah karena dibere nafsu tea gitu matak seueur gogodana seueur rintanganana matak pantes atuh manusia atanapi Nabi Adam para nabi leuwih afdol leuwih unggul tinimbang para malaikat. Wala syakka anal ibadah mahadil awaik adkhulu fil ikhlas wasyaku payakunu afdola. Sedengkeun geus teu mangmang deui sanyana tina ibadah sartana ieu pinuh ku pirang-pirang rintangan eta teh leuwih asup eta baka asup dina ikhlas. Matak jalma ketika sahabae rek ngalaksanakeun ibadah loba rintanganana sehingga manehna bisa ngalaksanakeun ibadah insyaallah dina ngalaksanakeun ibadah teh bakal ikhlas karena loba rintangan gitu. Sedengkeun ketika loba rintangan dina ngalaksanakeun ibadah oge wa asyaku bakal leuwih masyakat dina ibadah nage. Sedengkeun ari ibadah nu loba rintangan ibadah nu loba masyakatna eta teh payakun afdol berarti bakal leuwih afdol. Sementara ari malaikat kan teu aya tantanganana teu aya rintanganana itu. Matak nu seueur rintanganana anu seueur naonna masyakatna seueur karipuna pasti leuwih afdol tinimbang anu teu aya rintanganana. Wa tafsilu hadapi syaril alamah ataf yani alal aqaid fa'alaika bimutalaatihi. Tafsilna ari tafsilan dina ieu syarah kagungan At-Tabtazani kana aqaid pirang-pirang akidah mesti anjeun kudu mutalaah ningalan kana ieu syarahna kitab karangan At-Tabtazani bahwa bahwa para nabi para rasul itu lebih mulia tinimbang para malaikat. Qala ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali ahmajuha. Ari pang abdolna pirang-pirang amal pang abdolna teh ahmajuha nyaeta pang berat-beratna ieu amal aya tegasna nu pangripuhna amal payakunu kabuktian naon sawabuha ganjarana ieu amal aksara eta leuwih loba. Saur Kanjeng Nabi ari abdolna pirang-pirang amal teh nyaeta pang berat-beratna amal. Lamun rek ngalakukeun ieu amal teh berat pisan rek ngalaksanakeun itu amal nu abdol gitu. Atanapi masyarakat ripuh ieu rek ngalaksanakeun naon teh ngalaksanakeun ieu ibadah teh berarti ganjaranna langkung seueur. Supados nu ngalaksanakeun hajian pan eta teh wah anu ngalaksanakeun hajian kudu nyiapkeun naon dina babah haji mah kudu disiapkeun hiji fisikna, dua pasekna, tilu pesakna kan kudu siap dina hajian mah. Berarti fisikna urang sabab di ditu teh wah dina naon dina ngalaksanakeun hajian mah capek sebenarnya fisik urang teh dina sae oge 7 wihan di Gunung Sopa sampai Gunung Marwah sabaraha kilo tah berarti capek fisik kudu siap. Pasekna niatna kudu kuat deui dina ngalaksanakeun matak leuwih ripuh gitu dina babah haji matak ganjaranan haji ageng pisan saur Allah saur Kanjeng melalui nabina tegasna Kanjeng Rasul ganjaranan jalma nu haji mah surga bagianana. Jadi jalma nu haji mah pasekna kuat niatna karena Allah Ta'ala ngaluarkeun harta tanaga ngaluarkeun biaya bekalna oge itu niat karena Allah dijamin ku Allah nu ngainfakkeun hartana di jalan Allah bakal digentosana ku Allah. Mata ketika amal nu berat amal anu ripuh ngalaksanakeunana otomatis ganjaranna ge langkung seueur. Tilu tah alasan pangna para nabi
dalilna para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Alasan kaopat, pangna para malaikat lebih para nabi lebih mulia, lebih abdol tinimbang malaikat. Wa robiu anal insan rukiba tarkiban bainal malaki alladzi lahu aklun bila syahwatin wa bainal bahimah allati laha syahwatun bila aklin. Fabi aklihi lahu haddun minal malaikat wa atihi lahu haddun minal bahimah. Ari manusia mah dalil kaopat pangna manusia jalmi lebih mulia tinimbang naon, nabi rasul lebih mulia tinimbang malaikat. Ari nabi teh termasuk jalmi manusia, sedengkeun ari manusia mah tersusun tina susunan antara malaikat sareng sato. Nah kumaha malaikat sareng sato? Ari malaikat mah nyaeta ku Allah teh dibere akal ngan teu dibere syahwat, teu dibere nafsu. Ari sato mah ku Allah dibere nafsu ngan teu dibere akal. Gitu. Ari malaikat mah dibere akal, teu dibere nafsu. Gitu. Ari sato mah dibere nafsu, dibere syahwat ngan teu dibere akal. Itu. Sedengkeun ari insan pabi aklihi, insan mah antara nafsu aya akal aya. Matak kadang manusia mah kadang-kadang sok alus ngan moal alus terus, kadang-kadang sok ngalakukeun bener, kadang-kadang teu bener terus. Aya salahna. Matak bener pantes, salah pantes di manusia mah. Ketika ieu manusia jalmi saha bae midamal amal kasayan bisa ngajauhan tina naon, tina kasalahan, matak martabatna mulia. Komo deui ieu para rasul, para nabi. Matak wajar para rasul, para nabi martabatna leuwih abdol tinimbang para malaikat. Gitu. Sebab ieu ku akalna manusia, akal berarti aya bagian ti malaikat, sabab malaikat tadi diberi akal ku Allah. Jeung deui tobeatna ieu manusia teh aya deui wa bi taatihi lahu haddun minal bahimah. Aya tobeatna karakter manusia teh nu karakter seperti satu hewan. Nyaeta dibere syahwat teh gitu. Nah, matak manusia mah antara malaikat sareng sato. Summa in golaba tabiatuh ala aklihi bahwa asyarun minal bahaim. Matak ieu antara malaikat sareng sato ngan seandaina anu tadi antara manusia mah aya akal aya nafsu atawa syahwat. Ngan upami karakter ieu nafsuna nu dominan, heg nafsuna nu menguasai akal kalindih kaelehkeun ku nafsuna, maka ieu manusia engkena bakal naon? Leuwih jahat, leuwih goreng tinimbang naon? Tinimbang sato hewan. Coba misalna aya jalma asup ka kebon batur, contoh ka kebon sampe. Lebih jahat lamun jalma anu imana kurang, tegasna nafsuna atau syahwatna leuwih menguasai tinimbang akalna. Ari sato hewan mah asup ka kebon batur, ka kebon sampe, sajahatna sato hewan paling ge maok naon? Ngadaharan daun sampe. Tapi manusia ketika ieu manusia asup ka kebon batur, contoh asup ka kebon sampe, daunna diala ku manusia mah anu naon? Anu syahwatna tinggi, nafsuna tinggi, akalna eleh. Daun sampena dipaling, tangkalna oge dicokot keur naon? Keur suluh humajarkeunna teh. Terus beutina oge dikumaha? Beutina oge dicokot. Itu diambil sampai batur oge. Bahkan nu bogana datang sampai dipaehan. Mata pantes ketika manusia akalna kaelehkeun ku nafsuna, maka ieu manusia bahwa asyarru minal bahaimi, maka ieu manusia anu akalna kaelehkeun ku nafsuna, ku syahwatna leuwih goreng tinimbang sato hewan. Sesuai dauhan dina Al-Qur'an, Allah ngadauhkeun ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika hum al-ghafilun. Ulaika ari itu jalma-jalma, tegasna jalma-jalma nu teu iman atau jalma-jalma anu naon? Jalma-jalma anu nafsuna syahwatna
ngalindih bisa ngelehkeun kana aklina kana akalna eta manusa anu kitu teh teu aya bedana jeung sato hewan, bahkan balhum adallun balik ta ieu jalma teh leuwih sasar. Tadi teh hanya asup ka kebon batur bahkan sagalana di nu boga nage sampai di tenggelan digebugan di paehan itu leuwih sasar leuwih jahat leuwih goreng tinimbang sato hewan. Ulaika hum al-ghafilun nyaeta jalma-jalma anu leuwih sasar tinimbang sato hewan teh al-ghafiluna nyaeta jalma-jalma anu poho. Itu jalma-jalma anu poho kana tugas manusia, poho kana tugas ti Allah ka eta manusia. Oke, dina dauhan ayat sejen wa qalu ta'ala sabdaun Allah ta'ala inna syarrabad dawab indallah asummu. Sanyana gorengna anu kumarayap di alam dunia atau goreng-gorengna ieu satu hewan mungguh Allah mah asummu eta anu torek. Wadalika yak tadi ayakuna man golaba aqluhu ala tabiatihi khairon minal malaikat. Itu sabalikna wihan deui. Jadi sagoreng-gorengna satu hewan mah mungguh Allah mah sumu torek dicarek yoge paling nyekot daran sabeungkul, tapi manusia tadi leuwih jahat ketika ieu akalna kaelehkeun ku nafsu. Sabalikna ketika ieu akalna bisa menguasai bisa ngelehkeun naon nafsu atawa syahwat tadi teh maka lamun akalna bisa ngalindih bisa ngelehkeun karakter nafsu karakterna ieu jalma tabiatna jalma bisa menguasai kana nafsuna kana akalna ieu jalma khairon minal malaikat maka ieu jalma leuwih alus tinimbang malaikat. Mata ada aya 4 alasan nu tadi teh 4 alasan malaikat dibandingkeun sareng para nabi leuwih mulia tinimbang malaikat. Lajengkeun ani nabi katambi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi lamma khalaqallahu taala Adam alaihi salam wa dzurriyyatahu qalat al malaikat. Saur Kanjeng Nabi samangsa Allah khalaqo ngadamel sa Allah Ta'ala ka Nabi Adam ketika Allah ngadamel ka Nabi Adam sareng duriyahna turunan Nabi Adam qalat al malaikat nyarios para malaikat teh ka Gusti Allah unjukan ya Rabbi khalaqtahum ya'kuluna wa yashrabuna wa yankahuna wa yarkabuna wa yalbisuna siyaba wa yanamuna wa yasrihuna. Ya Rabb cek malaikat teh du Gusti Pangeran abdi khalaqtahum Gusti parantos ngadamel ka ieu Adam sareng turunanana ieu Adam jeung turunanana ya'kuluna wa yashrabuna sok barang tuang sok ngaleueut pan beda ari malaikat mah tara tuang tara leueut jalema mah Adam jeung turunanana mah sok tuang sok leueut bahkan yankihuna Adam sareng turunanana mah sok nikah lamun tinit-tinitan yarkabuna sok tutupakan numpak kendaraan wayal bisuna siaba sareng make pakaian wayanamuna jeung sok sarare manusia mah sok sarare wayasrohuna jeung sok alistirahat walam taj'al lana syai'an min dalika saur malaikat sareng teu Gusti teu ngajadikeun Gusti ka abdi sadaya saur malaikat kana hiji perkara oge min dalika tinu kabeh tadi disebutkeun. Berarti jalmi mah sok barang tuang malaikat mah tara barang tuang. Jalmi mah sok ngaleueut barang leueut malaikat mah tara ngaleueut. Jalmi mah osok nikah malaikat mah tara nikah. Gitu. Jalmi mah sok kulem istirahat malaikat mah tara istirahat tara kulem. Itu. Tah saur malaikat teh paj'al lahum ad-dunya walana al-akhirah tos we Gusti jantenkeun ku Gusti Allah keur Bani Adam jeung turunanana mah Adam jeung turunana mah geus we dunya bikeun keur saha keur Adam jeung turunanana walana al-akhirah cek malaikat teh keur abdi sadaya keur malaikat akhirat. Itu sabab
manusia mah gitu sok tuang sok leueut sareng nu sanesna abdi tarantos we dunia mah bikeun ka Adam ngan ieu akhirat khusus kanggo malaikat. Kumaha walar Allah ketika unjukan gitu malaikat, qala Allah taala, ngawalar Allah taala, la aj'alu man khalaqtahu biyadi wa nafahtu fihi min ruhi kaman khalaqtuhu yakun payakun ay kaman khalaqtahu bimujarodil amri wahwa al malak yakni la yastawil basar wal malak fil karomah wal kurbah bal karob al basar aksaru wa manjuhu a'la. Saur Allah, kami tengah jadikeun kajalma anu nyieun kami ka ieu jalma kalawan tangan kakawasaan kami, jeung kami niupkeun kami di ieu jalma min ruhi ditiupkeun tina ruh kami. Saur Allah, ditiupkeun tina ruh kami kaman khalaqtuhu bikun payakun, sapertikeun jalma kami nyiptakeun ka eta jalma kun. Saur Allah, faida aroda syain ayakulal haukun, jadi anjeun payakunu maka jadi. Saur Allah, jadi sapertikeun jalma nu geus nyiptakeun kami ka ieu jalma kalawan bimujarodil amri, kalawan nungkulna ieu perintah sak Allah kun kudu jadi maka jadi. Tah wahwari ieu jalma teh al malak yakni la yastawil basar wal malak, eta jalma teh sarua jeung jalma nu kitu teh sarua jeung malaikat. Tegasna saur Allah, la yastawil al basar wal malak fil karomah, tajalmi anu bisa sampekeun bisa kitu berarti eta jalma teh setara statusna sarua jeung malaikat. Sedengkeun la yastawil basar wal malak moal sarua antara manusia jeung malaikat, moal sarua dina naon fil karomati dina karomahna wal kurbati sareng kurbahna. Tadi teh ya jalma diciptakeun ku Allah teh wa nufikhati ruh, dituyupkeun ruh kami ka saha ka eta manusia. Bal karomatal basar aksaru, bal karomatal basar aksaru, balikta karomatul basari ari kamulyaanana manusia eta leuwih seueur. Saur Allah, leuwih loba kamulyaanana jeung martabatna ieu manusia a'la eta leuwih luhur. Saur Gusti Allah, tapi manusia anu mana? Manusia anu geus bisa naon, bisa ngendalikeun akal, bisa ngendalikeun kana syahwatna atau kana nafsuna. Komo beh dituna manusia anu sampai bisa makrifat bilah makrifat ka Allah, komo martabatna dugikakeun para nabi sareng rasul. Ulah waka martabat nabi jeung rasul, martabatna meunang martabat karomah, tegasna martabat tingkatan para wali, nyaeta para wali teh anu bisa man aropan nafsahu faqad aropa robah sajama nu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gustina, maka eta jalma tegasna geus bisa ngendalikeun ieu akalna, bisa ngendalikeun kana nafsuna, berarti martabatna saur Allah a'la leuwih luhur ieu martabat manusia. Hadirin sadaya anu kusim kuring dihormati, mudah-mudahan ageng manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarengan ku doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.